pulang. Lokasi cadas gantung hari Sabtu Malbarena tanggal 7. Oh lumayan lah luk masa gede euy. Sapoja di itu tuh gede luk masna euy. Gaskeun ada yang pulang lokasi Karadak hari Minggu tanggal 8. Cek koja hasil akhirnya mawa angkat sok ayo tuh. Wah lumayan badotan euy, badag yakin badot. Ada badotan hiji ewang. Mantap lah, sok gaskeun, sok aplus ya rek mulang dah.